wa minhum mim paeh mayunan hamzah naminate izhar syafawi ari nu tadi ma izhar halap ieu ma izhar syafawi. Naon ari izhar teh? Jelas maca mim paehna maksad jelas teh kumaha? Teu ngangge gunah anu panjangna dua harkat, berarti gunah mah kumaha? Aya ngan teu dugi kana dua harkat atuh direkenna teu ngangge gunah. Ari sapawi naon hartosna? Bangsa biwir pangna disebat sapawi peda mim teh kaluarna tina biwir dua anu sok disebut bangsa biwir. Bahasa Arabna sapawi disebat we izhar sapawi. Hurufna izhar sapawi aya sabaraha? Aya 20 genep, tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba nya. Diulangi jadi nya kitu jeung ba nya gitu, ulah asa-asa mim sareng ba. Ieu izhar sapawi mangrupakeun hukuman mim paeh nomor kasabaraha? Nomor katilu. Sakumaha dina qaidah sareng wazalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha syafiyah katiluna izhar syafawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna nyaeta ta sajim ha kha dal sareng zal ro zai sin shin sod dod to tah kudu apal zo ain ghin fa qaf kaf lam nun jeung wau ha hamzah iya ka ha de masing timu wahdar la dawawin wa fa antahtafi likurbiha wal ittihadi fa'rifi mim paeh izharkeun sing risi pisan kana wau jeung fa sabab padeketan nu padeket mah nya eta fa sareng mim anapun wau masa makhraj sareng mim. Lamun huruf izhar sapawi 20 genep berarti kacanak sadayana termasuk izhar sapawi wahzar. Ngan lamun bade dipisahkeun izhar sapawi wungkul eta mah hurufna sabaraha? 24 nya. Da dua deui mah lebetna kana izhar sapawi wahzar. Wa minhum mim ditasdidana minate gunnah. Naon ari gunnah teh? Sora anu bijil tina liang irum bari panjangna dua harkat. Kumaha cara ngecek gunnah teh? Lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil. Sabaraha huruf gunnah teh? 2 nyaeta mim sareng nun anu ditasdidan. Sabaraha harkat panjangna gunnah teh? 2 harkat. Ditahan heula
ummiyuna tanamina teh gunnah sakumaha dina qaidah sareng wa gunna mimang summa nunan suddida wasami kulla harfa gunnatin bada na mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah di ngaranan gunnah teh nyaeta sora anu harus nu ngahiang nyedeka na irung abus cara ngecek gunnah aya jeung eueuhna nutupan liang irung mun teu pilekna wa minhum ummiyu ya ditasdidana minate musad dan ari musaddad teh hartosna huruf anu ditas macana kudu dibangetkeun maksa dibangetkeun teh ngangge maksad ngangetanaga sing aya bedana antara nu ditasdidan sareng henteu ditasdidan miyuna teu kenging miyuna tapi miyuna musaddad hurufna sabaraha 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng nun ya ieu mah mim sareng nun sareng qaidah musaddad ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana dibangetkeun teh eta make tanaga sing aya beda jeung lian musaddadna hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep